bahagia ge buktu kan naga. Iya, Nak. Mesinnya mah gitu dari nama kita. Cek ya. Mana? Kalau taruh lah. Boleh. Boleh. Siap, 1, 2, 3. Ayo tawakan. Tadi dinya Cuk. Tahu. Esok sok kue, asup ka dinya Cuk. Payung. Wilujeng sumping ka tatamu rombongan Dipale mangga supados sambil persiapan wajib syukuru alaina mada'alillahida ayyuhal mab'usu fina ditabil amril muqatil wada' wajib syukuru alaina mada'alillahida mangga ujung sumping ngalikan dina tempat anu parantos disayorikeun suksana salah kadarna mangga wilujeng sumping ka tempat anu dimaksudkan api anu dituju. Ayo nasari. Kali dia malik. Malaikat itu. Bulan 1 2 Bapak wilujeng ka para pengantin tinggi dina tempat anu tos ditantoskeun atau nabi anu tos disayorikeun. Mangga alhamdulillah berkat disambut kuno jangan calon mertuana. Begitu dia mohon marinya lawan dengan keadaan terus. Jadi nyawa itu mga sadayana alhamdulillah ketemu di rombongan di calon pengantin pemegat parantos hadir begitu pentas sendiri mengingatkan diantawis katamu lemah dipari katamu sebuah hajat dipari wargina sebuah hajat alhamdulillah ya rombongan parantos sumping tos ayah di lokasi atau nabi di tempat atau nabi di bumina calon pengantin istri begitu mangga khusus ka salah seriusna anu parantos ditantoskeun ku
hajat mangga ibu-ibu atau pendongeng itu supados tiasa tartib wae pertama bapak-bapak mah pentan diantawisna apunten pilihannya gitu kayak kan sulap tuh ajaib damang tip KPK KBN atau KBN kalau beturang sadana nusa menembari tempat mugi orang sadayana hidayah sangat wallahu subhanahu wa ta'ala surah rahmat saringan maghfirah wa maghfirah amin ya rabbal alamin utamina dari bina syafaat nabi Rasul Muhammad SAW anu kalasadina waktu sayana masih kene dina sasi maulud tentang kerbil awal anu kurang yakinkan kamu jamin mengagumkan memuliakan mereka kita kamang tenang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan terutama itu terus kedai mudah-mudahan orang kagolongkan bahasana kadang ngatur waktu nata acara namun satu acara tentang sekuring ngabantun asmakna sareng bahasana Syekhul Hajat dina kondisi bangunanana utamina pisan dina bari biasa usaha gitu hoyong sejasa bari hoyong biasa usaha dan bukan sejasa upami teu usaha mah kedah usaha ujang rumah tangga hoyong rumah tangga teh kedah usaha teu ngajantankeun ngirangan atanapi teu ngajantankeun ngahalangan kana lumangsungna ieu acara katikahna amin ya rabbal alamin. Supados kanya kulung waktos urang anu tasdiq uningakeun tadi ku Syekhul Hajat insyaallah benten dina waktu saena kusin kuring disangakeun ka kersana Ustaz Iyas Cipali Pajagan plus pangiringna ieu panganten manawi mangga atau manawi upami temah kesana Ustaz Iyas teh aya ya kusum kuring atuh pendan diatukeun bae ka tentang pembangunan tingkatan dina derajat 2 rakaat anu lelengohan 2 rakaat najamin ke rumah tanggi eta alhamdulillah mari bolak dia mau tembok ke tukang moro daksa tukang moro sepuka saruban katiba banyak moro lengong dalung sepinya makatima kena kantong cik kurang cobi pitus dina karos perihna karos amisna karos maitna saneskan karos tapi sanes mun sakadar ayeuna manis na bungkul tapi papaitna oge wayahna anjeun dipaparing kegiatan alirna ilmu kasauranana berarti kami dugi ka akhir subhanallah anu mengatur di kedakan ya beban satu dua mudah-mudahan jabatan tangan karena jabatan tangan hanya Rasul tahan ini ada nikah sarumut pada pelukan mudah-mudahan mangga atau gitu ya singkat namanya ngakeun iya sawihna utos semesta kieu sareng anu sanes nu masih kena di luar nawian anu di luar mah engke kasur mah pingana malikul mana yeuna engke kasur dipengkan urang teraskeun bae kana acara jangkobul atanapi acara akikah anu tantos paitan dina waktu sayeuna disangakeun ka institusi agama ya tempatnya paitan apa di dia ada dinya nah insyaallah dinya ge mudah-mudahan kalau bukan kana Allah akhirun nikah wa pul hikmah dohir ketika di pusara dayana ya mangga
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya halan nikah wa ramasyifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang rian kaula nikahkeun anjeun ka anak tegas kaula wasta lani nur aini ridho ditikah ku anjeun kalayan nganggo mas kawin perhiasan mas 10 gram sareng alat salat dibayar kontan. Awak coba Bismillahirrahmanirrahim. Yang rian kaula nikahkeun anjeun ka anak tegas kaula wasta lani nur aini ridho ditikahna ku anjeun kalayan nganggo mas kawin perhiasan mas 10 gram sareng alat salat dibayar kontan. Nampi abdi nikah ka putri tegas bapa anu wastana lani nur aini kalayan nganggo mas kawin 10 gram emas sareng saperangkat alat salat dibayar kontan. Fathul khair infahna min kami fathul khair infahna min kami fathul khair tubni nabi aman siwa anta takwina fatana laka fatah mubina nasr min Allah fathul karim nasr min Allah fathul karim Allahumma ya ghani ya hamidu ya fa'ali ma yurid ikfina bi halalika haramika wa aghnina falika man siwak wa fadna bima fi tabi dzikra wangsurna innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Sim abdi dedak disaksian mayar mas kawin pabojo abdi perhiasan emas 10 gram sareng alat salat dibayar kontan. Diputarkan lah ke dia etan. Nah itu sepengenan neng tinggal ke dia 1 2 senyum aja senyum ya, simpen sungkem lah kak kena kangen sungkem tahan pada disun keningna sok sun kening ya sun kening Satu, dua, tiga, tos. Mangga biar luka kartun mangga kepados terima insyaallah mudah-mudahan ya kami barokah amin ya Allah. Di atas nimena sekuring mengangkat pengatur waktu penggajah acara apa dulu kasuhun khusus ka pribumi atau sederajat umum ka sadayana utami hadiri tempat wabil khusus
kalau mukarrom bersana tipali keturunan agama dan nanti tipali tiga kalian terutama itu guru tipali dia kita di naon ruhen di sana musim kuring sesuai sarana ayana mahana dan nabi makanan disangkan mudah-mudahan dengan jantankan ngirangan karena barokahna ya pernikahan amin ya Allah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dirujang di TV antara ruang salah kadana insyaallah paetan ke panidiayakeun acara saweran supados kepamali ucaing anu pada karuang mangga karuang insyaallah kita ditasikeun atuh kanggo ngartikeun mangga ka anu sana salon deui nikmatillahi masyaallah bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para warga sadaya institusi beriman hormat pada khususnya rombongan di Lombok. Namun saudara acara yang ngedalkan dia sawer simkuring paling mengenalkan hal ayah panganten anu sakit menurut sukuna dadeg panganetna mantes itu dan menurut suku dia sawer orang kedua kalimat tayana barena pangkat heula rupina dan tegana ayu panganten saling mirip tuh tinggal kita siap 1 2 3 tuh tinggal jaya surga maranehna parana izi saluku ujang nyai hidup teh warajakan bagi kiet jeng panutan wale indah balai nyongcung satekad hirup bakal silih satekad hirup bakal berkutus kembung yang cari kembang mati campakah makaraya apa sang kamu untuk waktu kita Tuhan para sepuh sinak-sinak pergi hari yang sampai karunku dia tetap kedua pihak ada dan ibu dan bapak perhatikan mereka ada bersih hati sedang bersih hati aku jangan jujur kespas
Ngomongin ini tuh dulu. Haus. Mana keng ini? Ayah. Ini kan ngaunya ya. Halo guys. Guys, ya menang. Menang kanyut. Ada tuh dia tuh. Ganti kayak Blok dah mudah-mudahan. Tuh. kalau capek majikan di sawah. Minum seberapa? Ibu mal makan maruli habiat. Bapak-bapak yang tidak warga perayangan saya saja. Sisir
Aduh yang mana? Yang bakal Puro. Kayak tersangka kau ya. Pak, aku budak. Bahagia ge bukan naga. Iya, dah. Mesinnya makin dulu dari nama kita. Cek ya. Mana? Kalau ada lah. Boleh. Boleh. Oh, kalau. Yang misalnya salib versi harus tabel akhir ya. Mudah-mudahan bulan keramat. Oke. Terus sampai saat